Rek naon abdi pika bangga saga rupa oge ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mani boga harta loba eta ngan syukur titipan ti mantena. Hiji waktu oge bakal dicana ku mantena. Hirup mah kudu sapertikeun tukang parkir. Najan loba harta tapi manehna teu ngarasa boga-boga. Sabab manehna sadar kabeh ge bakal dicokot ku nu bogana. Da eta mah ngan syukur titipan semata. Jadi urang di dunia eueuh anu pika boga. Kabeh ge ngan saukur titipan ti mantena. Manta komat ulah rasa rumasa asa pangaingna.